diceluk dina sepanjang zaman 5. Hiji al-mufradul alam, Allah belah dina Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu asing deui eta pasti. Nomor kedua an-nakiratul maqsudah, minta perlindungan pertolongan gegeroan keur loba kabutuh. Nomor kedua nu dijadikeun wasilah jang nyampekeun ka Allah adalah nakirah maqsudah. Nakirah maqsudah teh sirrul wilayah, rahasia kewalian. Wali mah sangat berrahasia, teu kanyahoan ku sasaha lantaran la ya'riful wali illal wali. Eueuh nu nyaho ka wali kecuali wali. Eueuh nu nyaho ka intel kecuali intel. Eueuh nu nyaho ka bos kecuali bos. Eueuh nu nyaho ka copet kecuali copet. Eueuh nu nyaho ka tukang hiburan di bar kecuali tukang hiburan deui. Nu mantak nyana nyararaho lantaran nyana sering kapang